Sampurasun sadayana kumaha daramang tepangkeun nami abdi Wanda. Abdi di dieu bade ngalanjutkeun carita Nyi Roro Kidul bagian ka-3. Hayu urang dangukeun carita lengkepna tangtuna dina 105 FM Imah Podcast Bandung. Dewi Mutiara teh kasida pisan bungahna. Saenggeus narima buruhan, Nini Jahil buru-buru balik. Teu kungsi lilati harita, Dewi Srangenge gugah, margi ngambe babauan. Anjeunna ungas-ingus, tetela asalna tina pamunteu anjeunna. Dewi Srangenge ngeunteung. Ari breh ningal pamunteuna, Dewi Srangenge ampir-ampiran ngajerit. Bakating kuruwas jeung sedih. Ras Dewi Srangenge emut ka ibuna. Enggal lebet ka kamar ibuna teras diguyah-guyah digugahkeun. Naha atuh ari breh teh geuning sanasib jeung anjeunna. Pamunteuna sami-sami ruksak, pinuh ku borok jeung bisul nanahan, sarta ngaluarkeun babauan teu pararuguh. Indung jeung anak antukna ceurik paungku-ungku. Duanana rarencepan kaluar ti kaluar. Teras kaluar ti karaton. Pangemut anu duaan mesami jang naon aya di karaton oge lantaran boga beungeut beda ti batur. Tibatan diusir ku Kanjeng Rada, mending miheulaan kabur ti nagara. Isukna ibur sapangeus ti karaton, Prameswari jeung Dewi Srangenge wengi-wengi ngalolos ti karaton. Taya anu nyahoeun saurang oge, kamana lewesna eta dua putri teh. Sabalikna jeung Dewi Mutiara, ngandenge eta beja teh seuri bunga. Lantaran maksudna geus laksana, nyata nyingkirkeun Prameswari kadua anakna. Prameswari jeung Dewi Srangenge duaan leumpang sakaparan-paran, lumampah nuturkeun indung suku. Apruk-aprukan tepuguh nu juk-juk. Mubus ka leuweung geledegan, leuweung ganggong si manggonggong, leuweung si sumenem jati, hatena nalangsa ka bina-bina. Sakali mangsa jauh ka hiji patapan, patepang jeung hiji pandita. Bubuhan pandita sakti, mibanda elmu linuhung, weruh sadurung winarah, pribumi langsung uninga. Istri anu saruming teh, taya sanes. Prameswari kadua putrana, sanaos pamunteuna kacida ruksakna. Henteu papanjangan carita, Prameswari jeung Dewi Srangenge diangken langkung ti misti, malah dianggap putra jeung putu. Nyai jeung Incu Eyang ayeuna teh keur meunang cocoba anu sakitu beratna. Ayeuna mah ngararep bae di dieu, ceuk Ki Pandita ka Prameswari teh. Hatur nuhun kasadayana anu tos ngadangukeun carita Nyi Roro Kidul ieu. Ayeuna waktosna abdi pamit undur diri. Tong kamamananya, stay tune wae di 105 FM Imah Podcast Bandung.